naontah nu urang ketika Allah neleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neleukeun urang di gunung, Allah neleukeun urang di leuweung, Allah neleukeun urang di laut, Allah neleukeun urang di kota, Allah neleukeun urang di lembur, Allah neleukeun nangtung diuk, Allah neleukeun kok urangna jarak antara urang jeung Allah, antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideleukeun ku Allah, kahalanganlah ku mio, kahalanganlah ku si sarwiti, kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan, antara urang jeung Allah urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk. Etalah nu kudu dipiceunan supaya Allah neulekeun ka urang, urang ge asa neuleuk ka Allah. Hayang boga rasa kitu teh. Perjuanganana melalui sulu piceunan eta. Kudu ditinggalkeun. Lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh. Kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeunana hese, ayo zohir dedeleuhan jeung dadengyan, kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu di pikiran ku urang, urang ku ari barengna jeung nu di pikiran ku urang, urang di pikiran ku